Kumacing nemalna eta pamuda ka raja. Nah, anda kuring mah teu bisa nyageurkeun. Anu bisa nyageurkeun mah Allah cenah. Cek sakumaha cek raja, goblok teh sia teh. Nyaha aya pangeran salian ti kuring, Allah mah lain pangeran, kuring pangeran mah cek saha teh. Cek eta raja teh. Nu akhirna kumaha? Eta si raja nyiksa ka eta pamuda teh teu eureun-eureun. Disiksa terus eta pamuda teh. Teu eureun-eureun. Nepi ka eta si pamuda teh ditanyaan ku raja, "Hei pamuda, ti saha anjeun? Nepi ka anjeun bisa iman ka salian ti kuring? Kala ka iman ka Allah atuh sia teh, ti saha anjeun teh?" Maka raja nemalan, "Kuring pangna iman ka Allah, sabab kuring dituduh." Raja pemuda. Hah? Pemuda lain cek. Oh nya, tuluy eta si pamuda teh nembalan. Kuring iman ka Allah teh berkat saha? Petunjuk sang pendeta. Gitu kan nya? Kumaha cek eta raja? Teang eta pendeta na bawa ka dieu. Dibawa we eta pendeta teh, ditewak. Anu ngajarkeun. Oh, anu ngajarkeun agama Islam ka eta pemuda teh, ditewak eta saha teh? Pendeta teh dibawa ke hadapan raja. Sanggeus eta pendeta di hadapan raja, tuluy eta si pendeta dipaksa ku raja. Cek eta raja, "Irji andinika." Kudu murtad sia maneh tina agama anjeun. Kudu ulah iman ka Allah sia maneh teh. Kudu ka kuring. Cek saha teh? Cek eta raja kapan? Deta kumaha cek pendeta? Mung aing mah yang ka Allah iman kuring mah. Terus anu akhirna eta si pendeta disiksa, diragaji. Diragaji sirahna teh. Ieu na teh. Naudzubillahi min dalik diragaji. Maot. Diragaji maot we. Terus kumaha? Si pamuda didatangkeun deui. Pan si pamuda teh ditahan aya. Tuluy didatangkeun deui ka hadapan raja eta si pamuda teh. "Hei pamuda. Naon raja? Anjeun ge sarua kudu naon? Kudu murtad, kudu kaluar tina agama Islam ulah iman ka Allah, kudu iman teh ka kuring." Kumaha eta si pamuda nemalna? Ngeuk. Aing mah hayang ka Allah iman oge lain ka maneh kitu tah. Cek eta saha? Cek eta pamuda. Kumaha atuh? Eta si pamuda dihukum kudu jadi raja. Cek eta raja ka saha? Ka punggawa-punggawana, ka anak buahna. Bawa eta pamuda ka hiji gunung. Bawa eta pamuda ka mana cenah? Ka hiji gunung. Siksalah di luhuran gunung eta pamuda teh. Dibawa we. Eta pamuda teh ka puncak gunung. Di tengah-tengah puncak gunung, geus tepi ka naon ka puncak gunung gitu. Eta si pamuda teh ngadoa ka saha? Ka Allah. Kieu ngadoana teh. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cegah kejahatan ieu raja balad-balad raja. Cegah ku Gusti, kumaha Gusti we lah nyegahna mah. Abi mah teu apal cenah kitu ngadoana teh. Simpel ngadoana. Ya Allah, cegah kejahatan ieu raja, ieu balad-balad raja nu rek nyiksa abdi. Ngan kumaha Gusti we lah nyegahna mah. Abi mah teu apal. Aya singkat doa kitu nya. Nu akhirna diijabah eta doa budak teh. Doa eta pamuda teh. Nepi ka aya gempa, gunung teh ngadeg-deg gempa. Nah, pas gunung gempa teh eta si pamuda mah salamet. Balad-balad raja anu rek nyiksa eta pamuda marurag jatuh ke jurang paraeh kabeh. Tak kitu. Kisah-kisahna teh raragrag. Nah, da eta pamuda teh lain kalah ka kabur deh al. Balik deui ka raja. Raja, salamet kuring teh. Kalah ka anak buah raja nu paraeh. Naon geuningan maneh teh kalah salamet. Kapan ya humullah. Sabab kuring mah disalametkeun ku saha? Ku Allah. Gitu cek eta pamuda kanu jadi raja.